Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna lebet kabab 2 dongeng Sunda. Hidup tang tugas pada apal karena dongeng. Waktu seker sekolah di SD atau di SMP. Hidup geus diajar ngeunaan dongeng. Hidup ke bisa jadi kungsi ngadenge dongeng ti indung bapakna, ti nini akina atau ti babaturan. Keke ari hidup kungsi ngadengkeun dongeng Sunda dina radio teu. Tah kapungkur mah tahun 80-an 90-an aya hiji juru dongeng namina teh Wakepoh tah anu ngadongengkeun tentang Sirawi. Pokona mah eta mah diantos-antos dikasirieun pokona rame pisan baheula teh. Kusabab naon Pak jagoanna? Wakepoh teh lantaran bisa meniru-niru suara berbagai suara hewan, suara budak, suara laki-laki, bapak-bapak, aki-aki, jadi percis gitu. Jadi matak pirameun. Kukituna hayu urang diajar dongeng regepkeun nya. Harti dongeng nyaeta carita rekaan nu anonimus dina wangun basa lancaran. Maksud rekaan teh lantaran dongeng mah kalakuan jeung paripurana teh palakuna sok pamohalan, sok aneh pokokna mah. Contona sasatoan bisa nyarita kawas manusia. Terus mun anonim maksudna teh dongeng mah teu aya pangarangna saha nu ngarangna teu aya duka gitu. Najan kiwari dongeng tos dibukukeun kitu nya. Tah ieu juru dongeng kasohor. Hiji Wakepoh, Mang Jaya, Mang Barna. Jadi di luarna teh jagoan komo niru-nirukeun model-model suara topang ahlina. Tah eta salah sahiji kunci nu matak dongeng dikaresepkeun. Lanjut. Jadi ciri-ciri dongeng teh tah hiji sumebar secara lisan, jadi tersebar secara lisan obrolan. 2 anonim atau teu kanyahoan pangarangna, tidak diketahui pengarangnya. 3 menggunakan bahasa lancaran. 4 eusi caritana teh rekaan anu pamohalan, jadi reka dan aneh. 5 ukuran caritana teh pondok, jadi ceritanya biasanya berukuran pendek, moal panjang-panjang teuing ari dongeng. Terus bonusna biasana dongeng teh miboga ciri nyaeta ngandung atikan atawa nasihat. Tah kiwari atau zaman sekarang dongeng Sunda teh lain dipake mepende atawa nyingsieunan budak bangor. Meh tobat lain tapi geus dijadikeun media hiburan, sarana hiburan. Khusus barudak nu resep dongeng ayeuna mah unggal tahun sok aya pasanggiri atau perlombaan. Jadi mungkin hidup bilih aya nu jago ngadongeng. Ketiasa unggal tahun ngiring lomba gitu. Aya perlombaan khusus. Jadi ayeuna maknana berubah merenya gitu. Jadi tujuan teh. Alhamdulillah materi ayeuna terus lengse. Upami bataosan mangganya teruskeun. Hatur nuhun kasadayana mugi manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.